Al-imanu yajidu wa yang kali teh bisa nambah yang bisa orang keyakinan kurang ke Allah bisa terus bertambah, yang terus bertambah, bahkan bisa dari keyakinan kurang ke Allah berkurang yang terus berkurang. Keyakinan, keimanan bisa terus nambah, bisa terus naik. Yang terkadang keimanan, keyakinan turun, bahkan lebih dekat dengan kunaon nambahna keyakinan, keimanan ke Allah. Nyata terus istiqomah ngalaksanakeun parentah Allah yang istiqomah berjuang meninggalkan larangan Allah, maka keimanan keyakinan naik. Dan sebaliknya keimanan bakal turun terus turun, bahkan bikin kaseret kata keimanan ku ninggalkeun dana kewajiban, ku terus-terusan ngalaksanakeun kamaksiatan. Kadang aya jelema teh geus mulai manehanana kurang teu belajar ngaistiqomahkeun sakabeh amalan ibadah, farduna dijaga, sunnahna dijaga, ngajina diistiqomahkeun sajabah. Dulu didinya datang pameret ti Allah berupa keyakinan, diberi ketenangan, diberi sifat-sifat hati anu sejen, diberi tawakal, diberi pasrah, diberi tenang, damai jeung Allah. Da sabab ngaistiqomahkeun kana ngalaksanakeun parentah Allah terus naik. Mun dibere susah dia nyari dan dibere kapas kantor, mun dibere susah teh deriweuh dan saya katawakal, mun eueuh rezeki teh deriweuh da yakin ka Allah. Selama urang masih hirup, Allah bakal terus ngarizkian. Eta teh bakal terus aya tah selama urang ngalaksanakeun parentah Allah. Farduna sunnah terus keyakinan tenang. Ngan kadang tingkat paling tinggi di jelema tadi geus meunang keyakinan kalau bahkan cara mandang dunia geus bisa. Jadi anu cek batu dunia teh begitu wah di pandangan jelema-jelema anu geus diberi nugrah ku Allah mah bunga istiqomah ke ibadah tadi adunya teh geus teka-teki berharga. Tah rasa-rasa ieu teh bakal hilang. Kunaon nyata ku teu ngalaksanakeun parentah Allah, ku terus-terusan ngalaksanakeun maksiat, terus-terusan enggak poe maksiatna teh bahkan nasabwa teran sakali dua kali. Ieu terlalu kita kabeh. Leungit
wayang kusut turun iman teh terus nuasana yakin nuasana iman ka Allah teh turun terus bahkan ieu nu dipautkeunana nu disieunkeunana lamun terus-terusan ngalaksanakeun maksiat ninggalkeun perintah Allah ieu kaimana teh bisa-bisa beak seep bahkan ieu bisa terjadi aya kamusikan munafik dina hatena jadi nyalahkeun Allah entah itu ada hati-hatinya jadi iman teh kadang naik kadang turun iman naik ku ngalaksanakeun perintah Allah turunna ku sabab ngalaksanakeun maksiat ninggalkeun kaparduan ge eta ge maksiat bahkan namun misalnya terus-terusan kamaksiatan dilakukan maksiat gede dia bisa-bisa keluar dari agama Islam kekahan Islam kurang dia keluar ya akibat naon akibat tadi teh kontinu dina ngalaksanakeun maksiat tapi lamun sabalikna urang terus istiqomah dina ngalaksanakeun ketaatan tah aya kapasrahan ka Allah teh naek katawakalan ka Allah teh naek nya mulai ka pagi meunana dina ibadah meunana dina ngaji meunana taat di istiqomah gani terus terus ka Allah teh nah naudzubillah min dzalik tadi teh lamun bisa geus aya posisi eta terus ngalakuan maksiat turun deui aya turun bisa teh jadi masalahna lamun turun saya ya yeun di paur teh kapur ka bawah turun ka mah we ka ditu nah ada Bismillahirrahmanirrahim